Si ada nu mahal ini. Iya, sebelah kunanya lamun wae. Mikirlah hutang sebelah sudah. Woi, woi, kunanya ngalamun wae kesayang calnya Tuhan. Gosok di pikiran hutangnya, beli kawan tapi si mantak gelo. Ya naon dia teh? Si Kokom, Sep, si Kokom. Aing tahan kayak masih Kokom, ku bapana si Kokom. Sing bener sih ya. Ya, Sep atuh Sep. Siapa pergi nganyo kene? Minggu sampai lapel anjing. Kugu ge eta cek aing ge. Kudu kumaha tuh aing? Coba ada aing bogoh pisan ke si Kokom. Jang. Ditanyakeun we Bimumun tuh. Aing era ditanyakeun we hutang kopi tuh ka aing. Tambahin hutang sia. Bidah kan itu kabeh Mumun. Catat heula hijikeun jeung tuan kamari kitu. Oke, kowe yang dibejakeun ka Bimumun mun ka warung deui. Aing era ditanyakeun we, geus nya. Oke, sip. Tuh kakaknya dia kan ngomong hutang. Geus i. Geus bae Arisya bener bogoh memperjuangkeun cinta sia. Kajin jo ge kajian maksudna sanajan sia loba hutang ge engke ge lamun sia geus paeh mah lunasan ieu hutang mah Bimumun ge. Aji betawa. Sanajan aing boga batuan hiji-hijina ge otakna mah receh ning. Mun kitu mah aya ngutang we. Atuh eueuh sanajan aing teh lulus SD acan ge aya otak mah aya. Ajanter mah ke masih Kokom. Tong seuing Sep, ye maurusan aing jeung hatena si Kokom. Doakeun we sing diikhlaskeun. Utang aing nu loba ka Bimumun teh nya. Amin amin. Amin. Geus satunya.
Waalaikumsalam. Esa Neng. Aduh. Pak, goreng minta duit itu Pak, karena kucing-kucing acan mah. Gara-gara lo, doni goreng istedahang seminggu. Sing bener sih kalau minta duit ke aing. Saya kudu bisinya oma di mah aing geng tuh ke bias-bias acan ripuh gara-gara lockdown. Abang Muslim sih ha? Untuk cek itu. Enggak gonte. Ayo sok. Tarik yang. Neng pengen ke cai itu tamu Neng. Isi bapak, aku bulan puasa. Tuh. Puasa itu mana? Sama nih ngarana. Ujang Mbak. Maksud si Ujang tadi bade naon? Bade kecai Pak, paling mananya? Pasti wae yuk. Entos gina. Atos bah. Nah, jadi kieu Jang. Mun maneh resep kasih Neng, ku bapak bakalan dipasihkeun, bakalan direstuan si Neng. Ngan syaratna maneh kudu rajin ibadah, maneh kudu apal 30 juz Al-Qur'an. Sanggup apa henteu maneh mun kitu tantanganana? Boro-boro ngaji Pak, sholat, hafal Al-Quran, apa tiage poho? Tah makana cenah resep kasih kokom Al-Fatihah ge poho. Ari kitu mah bapak mau ngijihna atuh. Nanti bah, kan kokom cinta kasih AA. Ah, pokoknya syarat nama kudu kitu. Mung nyaho bapak mah. Mun bah, Ujang terima syarat ti Abah. Ujang rek belajar ngaji, sholat, hafalan Al-Quran. Tapi A. Iya bukti cinta AA ka Kokom. Ku AA rek dibuktikan ke si Abah bahwa AA teu poho kana Al-Fatihah. Boleh juga nih. Tah, mun maneh geus bisa ngaji, geus bisa sholat, geus apal Al-Qur'an 30 juz, mangga si Neng direstuan ku bapak. Seut mangga nikahan si Neng. Ikhlas ridho dunia akhirat bapak. Kunaon eta? Panonna? Jadi panon sabelah.
Assalamualaikum. Nges kari di jalan ya. Apalagi tanya tadi. Jadol aing ngomong tuh ditembak lah. Jalan.